Sampurasun para mitra, kalintang minggahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Tenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Teuneung Babalik Pikir. Dumasar cariyos padamelan Rasul-Rasul pasal 8 ayat 18b dugi ka ayat 31. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-22 anu unggalna kieu. Tapi pangaruh pertelaan Saulus beuki gede. Bukti-bukti perkara Yesus anu dipedar ku anjeunna kacida ngayakinkeunana yen Yesus teh Raja Salam anu nyalametkeun. Nepi ka bangsa Yahudi anu di Damsik teu bisaeun ngabantah. Para mitra, aya hiji ungkara. Aranjeunna nu tara ngarobah pikiranna, hamo ngarobah naon-naon. Kekecapan ieu tos lami dipercanten diungkapkeun ku Winston Churchill. Nanging saleresna kekecapan kitu teh kedal ti George Bernard Shaw, saurang panulis Irlandia. Ngalangkungan kekecapan eta Shaw bade ngadugikeun yen saurang pamimpin kedah teuneng, kedah mibanda kaludeung diajar ngeunaan hal-hal nu anyar nu tacan kauninga samemehna. Ungkaban ieu nyampak dina diri Rasul Paulus. Sabada anjeunna patepang sareng Gusti Yesus, anjeunna mutuskeun liren nganiaya para panganut Gusti Yesus sareng ngawitan nguarkeun Injil kasalametan. Kaputusan pikeun tobat sareng babalik pikir kieu memang merenahkeun Rasul Paulus dina situasi nu sulit. Urang Yahudi sakait bade nelasan anjeunna sareng teu sadaya murid nampi anjeunna. Rasul Paulus dugi ka kedah dikaluarkeun ti jero kota ku para panganutna, diulur tina karanjang ti luhur tembok kota. Nanging urang tiasa nyakseni yen kategeranna pikeun babalik pikir ngarobah pikiran ieu ngajajab Rasul Paulus ka panyaur hirup nu agung nu dipercantenkeun ku Gusti ku anjeun. Para mitra, panginten urang sering lepat sangki yen jalmi-jalmi hebat nu ngarobah dunya teh nyaeta aranjeunna nu salawasna bener, leres sareng tara ngarobah pamadeganana. Nanging geuning teu salawasna kitu. Saestuna parobahan ka arah nu langkung hade dikawitan ti kasayagian babalik pikir, ngarobah pikiran, ningali ti sudut pandang nu benten sarta ngangken kalepatan. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.